berjudul Pesan Putra Sang Fajar, dengan para pelaku Ivan Komeng sebagai Hansip 1, Bawang Tukseli sebagai Hansip 2, Didin Kurniadi sebagai Hansip 3, Doni Lamberi, Gama dan Iqbal sebagai Belanda, Derawati sebagai Noni Rempong Belanda, Resti Wina dan Risna sebagai Ibu-Ibu Rempong, Badragil sebagai Wong Paihu, Iman Zimo sebagai Hitler, Farhan Chandra Adi Edi dan April sebagai pemain ML, Putri Cilik sebagai pemain TikTok, Rodi Renali sebagai Putra Sang Fajar, Properti Ade Suryana, Audio Rian Ajis, Naskah Idan Aji Hidayat, Asisten Sutradara Adang Saduk, dengan Sutradara Dewa Agusti. Selamat menyaksikan. Kita tidak bisa diam seperti ini. Setelah Jepang menguasai Hindia Belanda, kita menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Boleh saja sekarang kita menyerah kepada Jepang, tapi kita akan menjajah dengan cara lain, dengan pasukan sekutu Komandana. Dengan cara apa? Kita butakan generasi muda Indonesia agar tidak mengetahui sejarahnya, dan kita bawa bukti-bukti Indonesia ke Belanda, lalu kita butakan generasi Indonesia dengan teknologi yang kita kembangkan nanti. Well. Oke. Kebiar, everybody. Jadi, bagaimana kita mau? Oke. Ayo, kita lakukan.
Ucu, mana segala rupa kudu digawean ieu teh. Ya Cek, dia kira aku mah. Oke mah, tahun hareup mun geus nicak bulan Juli, cuang pindah we heula ka Korea. Ayo Cek. Nah, habat kudu pindah ke Korea, aya naon gitu Cek? Ih, apana itu kudu rariweuh ngajieun kawas kieu. Ai ari si Ece. Kan we, Ece tadi tuh teh badanangan boy band Ece mah. Atuh ari kitu mah urang teh lain warga Indonesia yang baik dong. Dah heueuh, salaki mah balik gawe teh geus manyun-manyun we datar aya nu ngaulaan. Dah heueuh. Lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Hop. Nah keur naon ieu bebenci teh keur naon? Setuju main TikTok. Ih, nah naon atuh ari TikTok teh? Ece mah ieu apalna ge tuh TikTok. Aluk mah barudak teh bantuan masang rangket. Kapan urang teh erek Agustusan? Yeuh, Cek, ari TikTok teh aplikasi dina Android. Nah, habat kudu mani jaroged kitu atuh Cek. Nya da eta mah kitu ngadonjang jojogedan matak disebut nage barudak ayeuna mah generasi TikTok karena diajar ngedul komo titah gawe mah da ngadon ngarome HP we hayuh bari jojogedan. Tidak zaman baheula mah urang teh dijajah ku Walanda. Ari zaman ayeuna mah urang teh dijajah ku teknologi. Tapi da kumaha ge urang na ari teknologi mah ari dipake kana kabeneran mah moal matak rugi nu matak urang salaku kolotna kudu bisa ngontrol budakna masing-masing. Tapi da bener teu saeutik nu sukses alatan ngamanfaatkeun teknologi zaman kiwari. Geus heup arah nguruskeun TikTok segala rupa teknologi dibawa. Geus ayeuna mah cuang tuluykeun masang rarangken. Kapan isuk teh rek aya penilaian ti desa? Sugan we atuh urang teh jadi juara. Lain kitu Ece. Ya, hayu atuh. Hayu barudak. Kemana si Sogir komandan? Kemana tuh? Cicing dia mah ngehibur. Di tahun ke tahun maraneh jadi hansip. Nah, baris mah itu kacau. Nah, kira bener nah tuh. Betul kadenge. Alah, ceuli narore kulinggis geura sia teh Sogir. Banggas kasalam banggas. Mau balik ngawaras si Sogir mah. Tadi saya mendapat telegram dari Pak Lurah bahwasanya kita mendapat tugas baru tugas untuk mengambil benda bersejarah yang dicuri oleh Walanda saat Walanda ngajajah Indonesia. Kalian siap menjalankan tugas itu? Siap Dan. Sogir siap tuh? Siap Dan.
Assalamualaikum warahmatullahi. Siap teu ngajalankeun tugas di Palura Sogir. Lain kalah ka pengumuman sia teh. Cih, nale pengumuman masang bandera. Hop. Gas, ayeuna wang laporan ke Palura. Ayo. Langkah 3 maju. Jalan. Goedemorgen, ladies and gentlemen. I'm very sorry. I'm here just speaking opening to Komandan. Ku bahasa Sundawe menir. Makartian ku bahasa Belanda mah. Astagfirullahaladzim. Punten. Sim kuring sapara kancang ci para jurid Walanda yuring bingah amar watasuta bingah kagiri-giri dina wengi ieu sim kuring sejamapan para komandan Irlander Walanda and please komandan Tenang. Ngomong Komandana. Oke. Sebelum kita memulai, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita dahulu. Oke, siap Komandan. Saya jadi jariken. Dirijen menir, bukan jariken. Astagfirullahaladzim. Punten. Oke. Siap. Ready? 1, 2, 3. Dikurung pinuku japati keluar disadang ngok-ngokan ngok ayahi dikurung pinuku japati keluar disadang ngok-ngokan ngok Astagfirullahaladzim. Punten. Oke. Jadi begini, Komandana, Endel operdom se, Rud pan Boston, Robin pan Persia, ada pan Bomba, pan Ngomong naon atau di mana teh? Operdom saya tuh. ngomong bahasa Belanda, Komandana. Nya tuh ieu mah. Kapan operdom saya? Komandana, ngomong Belanda. Yang penting logatnya logat Belanda. Oh, well. Tetap itu atuh, Komandana. Jadi, bagaimana strategi kita sekarang, Komandan? Well. Kenapa well terus, Komandana? Noni, bagaimana menurut Anda? Coba kieu databana naon atuh diajak ka dia tega-tega nyesel. Dasar gawe atuh. Daun coba, masak teu bisa, nulis teu bisa. Gawe dengan nyesel. Aduh! Kenapa noni gawe nyusu jeung nyusu? Apa parawan aja?
atuh Pak Kuwu. Dibayar uang. Kita pusing, jadi mah pusing, kita pusing. Pusing. Noni. Aduh. Jadi begini saja sekarang Komandan. Kita harus lebih ekstra hati-hati agar para ekstremis tidak bisa mengambil barang bersejarah ke negaranya. Well. Well. Ayo, sekarang kita kembali ke markas untuk menyusun strategi. Siap. Ready? Go. One. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them! Nah, ari barudak zaman kiwari na keur narahin cina kaslau. Cing tanya. Siap, laksanakeun dan. Sanceng, namaneh keur gawean di mani aranteng kitu. Nepi teu ka kicep saria teh. Alah, nana tuh ML teh euy. Gus, daripada main mobilan gitu mah mending bantuan si Uheb masa ngumpul-ngumpul tuh sisi jalan. Gus, enak mah bubar maneh deh pokoknya bubar Ngelawan ke handshake. Makas lau, beres barudak teh. beres dan biasalah baru daker main mobilan. Mangas. Ayeuna kumaha carana sangkan eta benda anu bersejarah seperti naskah kuno eta bisa balik deui ke negara urang. Tapi dan lamun dibawa ke negara urang rek bisa ngajagana eta barang bersejarah. Boro-boro nu can aya nu geus aya ge pan teu kaurus dan Pusing. Barangna tapi salah itu. dan Karena mesogir Kemikiran benda bersejarah yang benang. sudah. Dar, pengumuman deh mana? Sekarang kumaha strategina ya? asa moal sanggup dan ngelawan si Walanda mah. Asa kudu manggil di prajurit nu sejen dan. Rek manggil saha urang anu sakieu kieu na? Cing kurang ngasih Hitler. Dan cing bantuan ngariung. Sok, kumaha? Kuring ngeungeut menyan. Oh, nu hadir-hadirnya. Ah, benar. Sok atuh. Sok. Siap. Tahu hadir. Pula Hitler hadir. Diko hadir. 5.000-an. Ya hadir. Tahu. Yo hadir. Aya tah si Hitler tah. Aya naon manggil uing? Iya, Hitler teh. Iyo dan di Jerman si Hitler dan. Aduh. Ieu teh. Nu disambat Adolf Hitler tina ngaranna ge alus. Nah, ieu nu datang mah ieu mah Chaplin atuh nu kieu mah. Hampura dan salah nyambat dan. Gusti teh. Uing boga cicing mana malah ting nyambat. Aya loba ya. Monggo sogir monggeus. Ini heula ieu dipanggil heula cicing heula ieu cicing heula cing. Enggeus cicing kana pengumuman maneh malah. Kan ya ayo loba cicing wanggeruan cicing. Sogir.
Ya bisi kurang. Hiji ngan hiji ya. Urang boga kokojo ya cicing uang panggil. Ya kokojo nak kieu. Bantuan deh uinya, bantuan. Alah kudu tapa deui wae mah dan. Anja nu ngawirid, anja nu wah siap. Sing fofa. Asibu petikeha. Gong si paca. Haya. Alusnya jagoan urang ieu. 我是我哥，我是说把戏说看啊，是我哥， Wang teh malah. Oi, Mas Pur, sing fofa. Ki sumpah sing jangan si ho. Wae sing jong bujur so. Ngomong naon mana? Kita bakal Sunda komandan. Apalagi itu kita tadi mah ngobrol ku bahasa Sunda master lain singsong. hai ya, lu ulang ngomong naon, rek naon nyambak urang ka dieu, urang kena rajo poli, Pak Maskur jeung Bu Oi. Oh, palingan. Kieu master ye. Kuring teh rek nanyakeun strategi perang. Pajarkeun master teh urang Cina. Pan ai urang Cina mah biasa kungfu. Hahaha. Hayya, lu ulang nanya kena ulah ka ulang. Lu ulang nanya kena tuh ka urang Bandung. Bandung mana? Bandung Hilir. Bandung Kulon. Nah, jadi ke urang Bandung. Aya naon di Bandung atuh? Kieu strategina kieu lu olang kumpulkeun eta barudak Walanda telus banjur ku cai telus awuran ragi telus insya Allah tah beyeet Karunya Walanda bieu. Eta mah meureun jadi peuyeum master. leupet Bidang asa aya benerna oge euy. Kek. Nah aing mah ditanya. Sudah. Para master sudah berkumpul. Sogir mana? Siap dan. Maneh mah mantau. Bisa Siap. aya urang Walana. Siap dan lah. Kuring rek badami. Siap. komandan ayo Walanda mana Kalah kangendangan eta si kumpu. Astagfirullahaladzim maneh. Jauh-jauh di Cina kan dia kendangan hukum.
Ken. Teu salah lah orang manggil. Anjeun teu salah manggil. Da anggar benda bersejarah ieu bisa balik deui ka nagara urang. Merdeka! 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 Handaru Banjarwaru! Maju! Handaru Banjarwaru! Maju! Urang serahkeun deui ka pihak anu kudu nyepeng ieu benda bersejarah. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disilang oleh sejarah itu sama sekali. Mau hidup harus makan. Yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang tidak merdeka, jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Gerpasuki mobil. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Untuk penampilan dari para RW 07 dengan pesan Putra Sang Fajar. Handaru Banjarwaru, Handaru Banjarwaru. Tambihan aya nama pesana NKRI Hargapati. Terima kasih, selamat penuh pesan.